Pasun. Pamirsa, 5 waktos nu parantos dugi ka meja redaksi TV Nagreg kesanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda Tanggaran Pasundan edisi Senin kaping 8 Februari 2010 simkuring pun Dena Yanti Siti Nurhayati nu baris ngadangukeun warta salengkapna. Bangpuluh mahasiswa anu kabeungkeut tina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atawa PMII Kabupaten Bandung kamari ngajora gedung Kapolda Jabar dina unjuk rasana. Eta para mahasiswa teh kungsi parea-area omong jeung polisi. Pamirsa, simkuring musik kapuluanti atas aya di lokasi kejadian anu aya demo gede-gedean. Mangga urang uninga demo. Ngagegekeun buruan Polda Jabar dina orasina anu arunjuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancana ngarengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atawa Bansos Kabupaten Bandung lantaran dina eroganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005 sampai 2006 NU NIT 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa fungsi dieureunkeun ku polisi lantaran eta mah mahasiswa teh arasup kaburuan gedung Polda Jawa Barat. Basa para mahasiswa rek nuluykeun deui orasina, pihak polisi langsung ngeureunkeun eta unjuk rasa. Polisi boga angkehan yen eta unjuk rasa teh dilakonan di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan nu keur digarawe. Lian ti eta aparat meredi sangkan mahasiswa asup ka gedung. Pikeun orasina langsung ka Kapolda. Tapi eta nu arunjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orasi di buruan. Antukna mah eta polisi teh langsung nyokot mikrofon nu dipake ku mahasiswa nya tidinya antaran nu arunjuk rasa jeung polisi teh jadi sahang silih heureungan. Polisi ge kungsi ngancam saupama nu arunjuk rasa teu daek asup nepungan Kapolda unjuk rasa baris dibubarkeun. Atukna mah eta nu arunjuk rasa teh daek asup ka gedung nepikeun pangdongsokan. Pamirsa, Tanggaran Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang di nu kiwari ngancik nu bihari. Senja ayeuna sampeureun jaga mugia janten lempeuyana kanggo urang sadaya ngawakilan nu ngagogolakeun Tanggaran Pasundan simkuring pun Yanti Siti Nurhayati sejamita mungkir amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.